Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring sapertos biasa dina materi pangajaran bahasa Sunda. Kalesan dina dinten ieu simkuring bakal ngadugikeun ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Kukituna saderek anu nembe nonton ieu kanal dipiharep kanggo subscribe heula channelna, teras di like kade hilap oge dibagikeun ka rerencanganna. Hatur nuhun anu parantos subscribe. Supados henteu kolong teuing kana waktos, hayu urang langsung bae kana materina nyaeta ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Anu baris dipedar di dieu teh nyaeta ngeunaan pedarana eta sorangan oge tradisi Sunda. Anu di jerona bakal dibahas kumaha carana nulis pedaran tradisi Sunda anu hade. Jadi anu dibahas teh naon eta pedaran, kumaha cara nulis karangan pedaran, sareng naon ari tradisi Sunda. Kumaha cara nulis pedaran tradisi Sunda. Kukituna mangga wilujeng nongton. Urang langsung bae kana materina nyaeta urang langsung kana wangenan pedaran. Naon ari pedaran? Pedaran atau bahasan teh kagiatan medar hiji pasoalan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih. Boh tina panalungtikan atawa tina pangalaman sorangan. Tah, jadi anu dimaksud pedaran teh nyaeta bahasan ya sami sareng bahasan. Naon ari pedaran atau bahasan teh nyaeta kagiatan medar hiji pasoalan. Jadi ngajelaskeun atawa ngabahas ngeunaan hiji hal anu kapanggihna teh bisa ngaliwatan panalungtikan atawa bisa oge ngaliwatan pangalaman sorangan. Satuluyna aya pedaran tradisi Sunda. Tah tadi mah pedaran wungkul lainna pedaran tradisi Sunda. Naon ari pedaran tradisi Sunda? Pedaran tradisi Sunda nyaeta medar ngeunaan unak-anik tradisi di hiji masyarakat Sunda. Jadi kagiatan teh aya kegiatan adat istiadat, ritual budaya, atikan, pakasaban, tatanen, jeung rea-rea deui. Jadi urang di dieu teh bakal medar ngeunaan tradisi Sunda. Jadi dipedar di dieu teh bisa dina wangun tulisan, bisa oge dina wangun lisan. Tapi dina materi ayeuna kusim kuring bakal didugikeunna nyaeta pedaran dina wangun tulisan, pedaran ngeunaan tradisi Sunda. Otomatis engke bakal kabahas oge naon eta tradisi Sunda, naon eta pedaran gitu. Margi di dieu urang bakal ngabahas ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Naon tadi pedaran tradisi Sunda teh? Nyaeta medar ngeunaan unak-anik tradisi di hiji masyarakat Sunda. Urang lajengkeun deui saterasna kana karangan pedaran. Tah ayeuna urang fokus heula kana karangan pedarana nyaeta tulisan anu sifatna medar hiji hal gitu nya. Naon ari karangan pedaran nyaeta mangrupa karangan atau wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, naon tujuanna, jeung naon gunana. Jadi di jerona teh ari karangan pedaran mah ngajentrekeun atau ngajelaskeun ngabahas hiji objek gitu. Bahwa eta prosesna tujuanna jeung gunana. Tah satuluyna mangpaatna naon? Nyaeta pikeun ngalegaan pangawruh atawa wawasan hiji jalma. Jadi karangan pedaran teh mangpaatna pikeun ngalegaan pangawruh atawa wawasan hiji jalma. Lantaran dina karangan pedarna bener-bener bener-bener dibahas si objek eta teh nepi ka lega bahasanana atawa lega ambahanana. Urang teraskeun ayeuna aya wangun tulisan bahasan atawa pedaran. Tah, cara nuliskeun bahasan atawa pedaran teh loba pisan rupa wangunna ya. Di antarana anu kahiji aya wangun argumentasi atawa persuasi nya. Naon nu dimaksud karangan argumentasi atawa persuasi? Nyaeta wacana nu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alasan anu kuat. Tah, di dieu sifatna argumen atawa pendapat. Nah, tapi aya alasan-alasan anu kuat nepikeun ka pamaca teh bisa percaya. Si tulisan eta teh bisa ngahudang pamaca nepi ka percaya kana argumentasi urang atawa kana pedaran atawa kana tulisan pedaran urang. Sabab tulisan urang kuat ku ayana rujukan-rujukan atawa sumber informasi anu bener.
Anu kadua aya deskripsi. Tah deskripsi teh nyaeta tulisan anu biasana ngabahas ngeunaan objek, tempat, atawa ngeunaan kajadian secara leuwih jentre, leuwih rinci, nepi ka pamaca teh seolah-olah ngalaman, seolah-olah ningali atawa ngarasakeun eta kajadian. Tah jadi dikurang dideskripsikeun, dijelas anu sajelas-jelas nepi ka pamaca teh seolah-olah milu kana eta kajadian. Satulina anu katilu aya narasi. Naon nu disebut narasi? Nyaeta tulisan anu biasana nyaritakeun kajadian ti mangsa ka mangsa, biasana sifatna ngaruntuy. Jadi terstruktur ti mimiti nepi ka akhir. Nah, eta nu disebut wangun tulisan bahasan atau pedaran narasi. Anu kaopat aya eksposisi. Ari eksposisi mah nyaeta tulisan atawa wacana anu biasana ngajentrekeun atawa medar hiji objek, kumaha prosesna, naon tujuanna, naon gunana. Tah, eta disebutna wangun tulisan eksposisi. Jadi dina eksposisi mah ngajentrekeun atawa ngajelaskeun ngeunaan hiji objek, anu di jerona aya kumaha prosesna, upamana cara nyieunna, tujuanna jang naon, sarta mangpaatna keur naon gitu. Tah, anapun dina wangun tulisan bahasan atau pedaran mah biasana sok ngagunakeun wangun tulisan campuran. Naon wangun tulisan campuran teh nyaeta ngombinasikeun atawa ngadumaniskeun antara opat wangun tulisan ieu anu dicampur, upamana tina wangun tulisan deskripsi diadumaniskeun jeung wangun tulisan narasi. Tah, eta teh tujuanna sangkan eusina teh leuwih rinci, leuwih mundel, sarta bahasana teh atau pedaran teh bisa leuwih lega. Tangtuna sangkan bisa leuwih kaharti. Nah, jika kitu satuluyna kana teknik nulis pedaran. Teknik nulis pedaran teh aya 5 rupa. Nah, anu kahiji aya teknik identifikasi. Naon eta teknik identifikasi? Nyaeta teknik anu ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung medar ciri-cirina eta perkara atawa barang. Jadi teknik identifikasi teh nyaeta tulisan anu mesek ngeunaan ciri-ciri hiji objek gitu. Anu kadua, teknik klasifikasi. Tah, di dia jelasnya klasifikasi berarti dikelompok-kelompokeun. Naon atuh ari teknik klasifikasi? Nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung nyieun papasingan eta perkara atau barang. Jadi papasingan teh nyaeta jenis-jenisna atau kelompok-kelompokna dikategorikeun atau dikelompokkeun. Jadi klasifikasi teh dikelompok-kelompokeun anu tujuanna sangkan lamun dina pedaran eta teh henteu pacoro atawa bisa leuwih jentre mere gambaran kanu maca. Saterusna anu katilu aya teknik definisi. Naon teknik definisi teh? Nyaeta karangan anu ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere wangenan kana eta perkara atau barang. Jadi teknik definisi di dieu teh nyaeta mere wangenan atawa neangan wangenan kana hiji objek gitu nya. Upamana urang hayang medar ngeunaan kamus tah. Dina teknik definisi ieu ku urang diteangan wangenan si kamus eta, kamus teh naon, atau lamun acan boga wangenan urang nyobaan nyieun wangenan atawa definisi. Satuluyna anu kaopat aya teknik ilustrasi. Naon ari teknik ilustrasi? Nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara reangan jeung mere gambaran kana eta perkara atau barang. Tah, jadi maksudna teknik ilustrasi teh nyaeta nulis pedaran ku cara ngagambarkeun hiji perkara atau hiji objek. Jadi diilustrasikeun nepi ka si pamaca teh ngeuh atawa ngarasa boga gambaran yen eta barang teh kumaha bentukna, kumaha warnana, lamun aya rasa kumaha rasana. Sabab si penulis di dia nggunakeun teknik ilustrasi, jadi digambarkeun mere gambaran kana eta objek. Jadi nu maca teh najan ukur maca geus bisa ngabayangkeun lantaran ayana ilustrasi. Satuluyna anu pamungkas anu kalima aya teknik proses. Naon ari teknik proses? Nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran proses nyieunna eta barang.
Upamana urang hayang nulis pedaran ngeunaan kumaha cara masak mie instan anu sehat. Tah di dieu pan urang bakal nuliskeun prosesna siga kumaha. Kumaha cara nyieunna ti mimiti nepi ka akhir. Tah ieu teh disebutna teknik nulis pedaran make teknik proses. Tah jadi dina teknik nulis pedaran mah digambarkeun kumaha teknik atau proses nyieunna siga kitu nya. Saterusna, aya katangtuan nyusun tulisan pedaran. Anu kahiji, katangtuan teh nyaeta nangtukeun jejer atawa tema. Tah, ieu penting pisan nalika urang rek nyieun tulisan pedaran, urang kudu nangtukeun heula jejer atawa tema. Jadi temana rek ngeunaan naon kitu nya. Ngarah si tulisan eta teh bisa terarah henteu ka ditu ka dieu sarta jelas neangan bahan-bahanna. Anu kadua, judul anu hade. Tah, sajabati kudu nangtukeun tema atau jejer, urang oge kudu nangtukeun judul anu hade. Kunaon judulna kudu hade? Lantaran hiji tulisan bakal ngirut atau bakal ngundang kapanasaran pamaca saupama judulna hade gitu. Jadi judul teh nangtukeun pisan kana minat anu maca. Satuluyna anu katilu tujuan nulis. Tah, kunaon urang kudu nangtukeun tujuan nulis. Sangkan si tulisan eta teh henteu ngalir ngidul, jelas arahna ka mana, aya nu ditujuna, jadi tulisan urang teh henteu asal-asalan. Jadi upama tujuanna hayang mere nyaho masyarakat ngeunaan tadinya cara nyieun mie instan anu sehat. Tah, pan aya tujuanna teh sangkan anu maca bisa nyaho kumaha carana ngolah mie instan sangkan bisa didahar tapi tetap sehat. Tah, eta tujuanna berarti aya lengkah-lengkah anu kudu dibahas, aya jalur atau aya alur nu rek ditujuna. Satuluyna anu kaopat ngumpulkeun bahan. Tah, urang geus boga temana atau jejerna, urang geus boga judulna, urang oge geus boga tujuanna. Tah, lamun geus boga tilu unsur eta, urang kakara ngumpulkeun bahan. Teangan bahan-bahan anu luyu jeung jejer tadi, jeung judul jeung tujuan. Jadi urang ngumpulkeun bahan saloba-lobana. Satuluyna, tah, geus loba bahan ya, anu loba tadi meunang ngumpulkeun, kurang di milah deui, milah-milah bahan. Naon milah-milah bahan teh nyata milihan bahan. Milihan bahan anu sakirana masih relevan atau masih cocok lamun dipake dina ieu tulisan. Tuluy anu luyu jeung jejer, luyu jeung judul, luyu jeung tujuan nulis urang tadi kitu nya. Lamun anu sakirana rada mencog atau rada melenceng, nya kurang ulah dipake si bahan-bahan tadi. Satuluyna perhatikeun basana. Tah, dina nulis tulisan pedaran, urang kudu merhatikeun basana. Basa anu kumaha anu digunakeun? Nyata basa anu bener tur merenah. Biasana dina tulisan mah urang ngagunakeunna basa loma. Nah, kunaon buat basa loma? Sabab basa loma teh bisa dipikaharti atau bisa diterima ku sakabeh lapisan masyarakat. Sajabati kitu karasa leuwih ngaguluyur, leuwih gampang dipikaharti, sarta karasa leuwih merenah. Satuluyna aya nyusun rangkai karangan. Tah ieu nu pamungkas, urang kudu nyusun rangkai karangan. Jadi geus aya jejer, judul, tujuan, ngumpulkeun bahan, milah-milah bahan, merhatikeun basa, urang oge kudu nyusun rangkai karangan. Kunaon rangkai karangan atau rangka karangan kudu disusun lantaran ngarah jelas. Bagian-bagianna ngarah jelas runtuyan eusina. Tah ayeuna urang langsung wae tinggal ari cara nyusun rangkai karangan teh kumaha. Nah, ieu ayanya nyusun rangkai atau karangan pedarannya. Anu kahiji aya bubuka. Tah, naon ari bubuka? Nah, bubuka teh nyaeta hal-hal anu umum. Nah, dina pedaran nya, hal-hal anu umum dina pedaran. Anu kadua aya eusi. Naon ari eusi? Eusi mah nyaeta ngajelaskeun atau medar ngeunaan objek anu kurang rek dibahas. Nah, satuluyna anu katilu aya panutup. Naon ari panutup? Nyaeta bagian tina pamungkas tulisan. Tah, ayeuna urang jelaskeun hiji-hiji. Dina bubuka teh aya naon wae biasana. Anu kahiji biasana urang ngajelaskeun kunaon alasan milih jejer ieu kitu nya. Dijentrekeun ku urang. Naon alasanna atau naon sababna urang bet milih jejer ieu.
Anu kadua, naon sih pentingna jejer ieu bet naha kudu ditulis dina wangun pedaran, naha bet kudu ditepikeun ka balarea, naha bet kudu dibaca. Tah, ieu ditepikeun oge dina bagian bubuka. Satuluyna legana pedaran. Nah, jadi legana pedaran di dieu teh maksudna sakumaha lega sih hal naon wae nu bakal dibahas dina ieu tulisan teh kitu nya. Jadi di watesanan, di batasan ku urang legana pedaran teh rek ngabahas naon wae gitu. Anu kaopat, watesan jejer. Tah maksudna watesan jejer di dieu teh jadi ruang lingkup tina jejer nu di bawah tadi teh rek naon wae gitu. Hal naon wae nu rek ditepikeun tina jejer anu tadi dipilih. Satuluyna aya masalah-masalah. Tah, masalah naon wae nu rek dipedarnya. Tadi patalina jeung legana pedaran. Jadi urang disebutkeun aya masalah naon wae di dinya anu rek dipedar kitu nya. Jadi disebutkeun. Satuluyna anu pamungkas nyaeta tujuan jeung gunana pedaran. Tangtu dina bagian buka ku urang kudu dijelaskeun. Naon sih tujuanna urang nyieun karangan ieu gitu. Jadi kunaon tujuan jeung gunana disimpen dina buka? Jadi sangkan pamaca apal. Oh, karangan ieu teh ngeunaan upamananya pentingna tulisan ieu teh keur naon gitu nya. Masalah-masalah naon wae nu rek dibahas, naon nu rek dipedar. Watesana siga kumaha, batas pedaranna siga kumaha, jeung tujuan atau gunana oge naon. Jadi pamaca dina bagian bubuka bakal apal kasang tukangna atawa latar belakangna nya. Satuluyna dina eusi aya wujud jeung wangunna objek. Urang kudu dijelaskeun. Wujudna teh siga kumaha, wangunna siga kumaha gitu. Lamun eta barang. Satuluyna gunana objek. Eta barang teh atau objek teh keur naon sih gunana gitu. Jadi kurang dijelaskeun. Satuluyna nu katilu, wanda atau tipe objek. Wandana wanda naon atau tipe objekna naon. Tah, ieu dijelaskeun. Oke, wanda teh jenisnya jadi jenis barangna atau jenis objekna teh naon ieu teh gitu. Satuluyna anu kaopat cara nyieun objek. Tah, ieu mah cara nyieun objek mah lamun urang ngadadarkeun atawa nulis karangan pedaran ngeunaan cara-cara. Upamana tadinya balik deui kana cara masak mie instan kalayan sehat. Tah, jadi eta ku urang dijelaskeun kumaha cara nyieunna, step by stepna atawa runtuyan atawa cara-carana. Tah, dina bagian panutup aya kacinekan. Naon aya kacinekan? Kacinekan teh nyaeta kasimpulannya tah. Jadi kurang kudu dibere kacinekan atau kasimpulan. Kasimpulan naon tina karangan pedaran urang teh kitu nya. Satuluyna aya saran. Tah, dina bagian panutup oge ulah hilap saderek kedah nyantumkeun atawa nuliskeun saran. Tah, ieu aya nu dibintangan lamun diperlukeun. Jadi cara nyieun objek lamun sifat tulisanana nyaeta ngajelaskeun cara-cara lamun teu nyaeta kudu kitu nya. Tah, jadi intina nama boh bagian bubuka eusi atau panutup diluyukeun deui jeung jenis karangan pedaran anu urang rek ditulis. Tangtuna diluyukeun oge jeung objekna. Ulah hilap oge sanggeus beres karangan urang, sanggeus ditulis, sanggeus ngaliwatan proses-proses anu tadi, lamun geus jadi tulisan ku urang kudu direvisi atawa disarungsumnya. Jadi dibaca deui, dibenerkeun lamun aya nu salah jeung sajabana. Dugi ka dieu heula pedarana ngeunaan pedaran tradisi Sunda, nembe dugi ka pedarana wungkul. Ayeuna mah nembe rengse ngeunaan pedaranana. Dugi ka dieu heula materina engke dilajeng deui dina jirangan kadua, ulah hilap ditongtona dugi ka rengse ngarah paham eusina. Ieu aya daftar pustakana, hapunten bilih seueur kekecapan atarapi tulisan anu salah. Pamungkas ti sim kuring hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangawruh. Hatur nuhun ti sim kuring. Sampurasun.